warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sampun pamit sadaya, singkuring Fiona Amelia Putri, bari ngadugikeun warta ngeunaan hayang banjir anu lumangsung di sababaraha wewengkon di Kabupaten Bandung. Kaayaan banjir anu ngeueum sababaraha wewengkon di Kabupaten Bandung parantos kajantenan deui. Wewengkon Dayeuh Kolot, wewengkon Bale Endah nepi ka Bojong Soang kacatet banjir kalawan jangkung caina nu beda-beda. Ti mimiti 30 cm nepi ka leuwih ti 1 meter. Sababaraha warga kapaksa ngungsi ka tempat nu langkung aman. Margi imahna kakeueum ku cai nepi ka dadana jalma dewasa. Kaayaan ieu ngaganggu pisan kahirupan sapopoe warga. Jalur utama henteu tiasa diliwatan, sareng motor seueur nu kapegat di jalan. Di Dayeuh Kolot, cai mimiti asup ka pemukiman ti Tabu 2 Beurang, sarta nepi ka Janari masih keneh henteu aya tanda-tanda surut. Selain tina nyangsarakeun mobilitas warga, banjir oge ngarusak barang-barang di jero bumi, mawa kabur parabotan jeung neuteup aliran listrik di sababaraha tempat. Kaayaan ieu beuki parah alatan luapan Walungan Citarum nu ngalintasi eta wewengkon. Warga nyarios yen banjir ayeuna teh nupang parahna ti saprak awal taun. Aranjeunna ngaharepkeun pamarentah geura nyaluurkeun bantuan logistik jeung ngalakukeun langkah nyata pikeun nyegah kajadian ieu kajantenan deui. Pamirsa, mugia musibah ieu janten panguling pikeun urang sadaya. Sangkan leuwih siap jeung leuwih waspada. Hatur nuhun anu tos ngadangukeun warta ieu. Simkuring Fiona Amelia Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.